qati'un jami anu megatkeun yakni saur Kangjeng Nabi qati'ar rahim jami anu megatkeun silaturahim mangrupikeun dosa besar anu megatkeun hubungan silaturahim mangrupikeun dosa besar anu megatkeun hubungan silaturahim saking ku ageungna saking ku dilarangna saur Kangjeng Nabi la yadkhulul jannata moal diasupkeun ka jannah jannah teh sawarga kanikmatan moal meunang kanikmatan nu ageung moal dilebetkeun kana surga saha qati'un jami nu sok megatkeun yakni megatkeun naon qati'ar rahim nyaeta anu megatkeun silaturahim naudzubillah nya dugikeun ka gara-gara hal anu sepele dugikeun ka teu pataros gara-gara perkara anu teu patos penting dugikeun ka mumusuhan gitu gara-gara perkara anu alit jadi ageng dugikeun ka anu teu apal oge jadi kababawa omatnya ulah dibaturan namun aya ibu eta jadi kababawa nu lainna kitu nya aduh naudzubillah dugikeun ka teu penak aya oge langsung ngabalicat gitu si ibu eta si ece eta lupat kabur gitu temun aya ngalangkungan payunan bumi geblag tutupkeun pantona gini naudzubillah dugikeun ka kitu la yadkhulul jannata anu megatkeun silaturahim atuh da meuni nyeri tah kitu nya alasan sok aya gini nyeri da ku si eta mah abi mah dugikeun ka iraha oge moal cager sakitnya tuh di eta aduh jadi senjata eta sakitnya di sini moal dihampura dugikeun ka teu papenak kitu nya anu biasana sok sagulung sagalang jadi henteu jadi papisah anu biasa sabumi we ieu mah jadi alim penak oge teh nya misah eta di antawisna qati'un anu megatkeun gitu eta teh mangrupikeun larangan Allah larangan Kangjeng Rasulullah dilarang itu di antawisna megatkeun tali silaturahim komo dugikeun ka masalah ayeuna teh nuju naon rame teh